Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Deni Ardiansa. Abdi dari kelas 11 D2. Sekarang saya mau menceritakan tentang cakon kembang bolet di Cikurubuk. Cikurubuk hinjir hiji lembur letik nu nyumput di balik pasir. Hawana tiis nyecep cawahna ngampar hijau. Serta walungan cika hurutan ngalir genclang di lembur ieu haya hiji mojang gelis nu ngaranna Sari. Rambutna panjang ngarumbay, panonna seket mencar serta imutna mata koas. Sari teh anak hiji-hijina Mang Udin, patana bolet nu kaceluk sakampung. Sari lain ngan saukur gelis, tapi oge bager jeung geten. Manehna sok ngabantuan bapana di sawah. Ti mimiti ngabinih bolet nepi ka arah hasilna. Sanajan gawena berat, Sari teh pernah ngeluh manehna ngarasa bagja bisa ngabantuan bapana. Hiji waktu aya kajadian nu ngarobah kahirupan Sari. Hiji poe keur Sari ngalah bolet di sawah, manehna manggihan hiji kembang aneh. Kembangna warna ungu, sengitna mata koas sarta cahyana ngagenclang. Sari can pernah nempo kembang kitu samemehna. Sari mawa kembang eta ka imahna, bapana Mang Udin oge teu nyaho eta kembang naon. Manehna ngan bisa nyebutkeun yen eta kembang teh gelis pisan. Sari nempatkeun kembang eta di nafas di kamarna. Ti sapak harita kahirupan Sari jadi robah. Manehna ngarasa leuwih bagja jeung leuwih semangat. Manehna oge jadi leuwih gelis. Jalma-jalma di lembur mimiti ngarasa aneh ka Sari. Maranehna ngarasa ieu Sari teh lain deui Sari nu baheula. Hiji poe aya saurangan nonoman nu ngaranna Dedi datang ka lembur Cikurubuk. Dedi teh anak hiji-hijina Juragan Ahmad, juragan tanah nu Benghar. Dedi datang ka Cikurubuk pikeun neangan tempat pikeun ngawangun villa. Dedi papanggih jeung Sari di sawah. Manehna langsung kataji ku kaendahan Sari. Manehna oge kataji ku kembang ungu nu aya di pas kamar Sari. Dedi nanya ka Sari eta kembang naon. Sari ngajelaskeun yen manehna teu nyaho eta kembang naon. Dedi ngajak Sari jalan-jalan. Maranehna jalan-jalan ka walungan Cikahuripan, ka pasir nu hijo jeung ka luweng nu tiis. Maranehna ngobrol ngeunangan kahuripan, ngeunaan impian jeung ngeunaan cinta. Ti sapak harita Dedi jeung Sari jadi raket. Maranehna silih pikeun nyaah. Dedi hayang ngawin Sari, tapi manehna nyaho yen bapana moal setuju. Juragan Ahmad hayang Dedi ngawin anak juragan tanah nu Benghar. Manehna teng hayang Dedi ngawin anak patani bolet. Dedi bingung, manehna bogoh ka Sari, tapi manehna oge teu hayang ngalawan ka hayang bapana. Hiji poe Dedi ngajak Sari ka imahna. Manehna hayang nepengan Sari ka bapana. Juragan Ahmad ngarasa ambek nempo Dedi mawa Sari. Manehna nyarekeun Dedi jeung ngusir Sari. Sari ngarasa sedih pisan. Manehna balik ka imahna bari cerik. Manehna nyaritakeun kajadian eta bapana. Mang Udin ngarasa ambek ka Juragan Ahmad. Manehna ngarasain Juragan Ahmad geus ngahina anakna. Mang Udin mutuskeun pikeun nepungan Juragan Ahmad. Manehna hayang ngajelaskeun yen Sari teh mojang nu bager jeung geten. Tapi Juragan Ahmad teu hayang ngadengekeun. Manehna ngusir Mang Udin ti imahna. Mang Udin balik ka imahna bari ngarasa hanjeul. Manehna ngarasa yen manehna geus gagal ngabela anakna. Sari ngarasa sedih nempo bapana kitu. Manehna ngarasa yen manehna geus nyieun bapana jadi sedih. Sari mutuskeun pikeun ninggalkeun lembur Cikurubuk.
manehna hayang indit ka tempat nu jauh. Tempat manehna bisa ngamimitian kahirupan anyar. Manehna hayang poho ka Dedi jeung ka Juragan Ahmad. Sari indit ti imahna peting-peting. Manehna mawa kembang ungu nu aya di vas kamahna. Manehna indit ka stasiun kereta api. Manehna melis karcis ka Jakarta. Di Jakarta, Sari hirup sorangan. Manehna gawe jadi padan di restoran. Manehna hirup sederhana, tapi manehna bagja. Manehna geus poho ka Dedi jeung ka Juragan Ahmad. Hiji poe aya saurang lalaki nu datang ka restoran tempat Sari gawe. Lalaki eta teh Dedi. Dedi geus neangan Sari ka mana-mana. Manehna hayang minta hampura ka Sari. Sari ngarasa ruas nempo Dedi. Manehna ngarasa bagja, tapi manehna oge ngarasa ambek. Manehna ngarasa yen Dedi geus ngahianat manehna. Dedi ngajelaskeun ka Sari yen manehna bogoh ka Sari. Manehna hayang ngawin Sari. Manehna geus ngalawan kahayang bapana. Manehna geus ninggalkeun imahna. Sari ngarasa bagja ngadenge katerangan Dedi. Manehna oge bogoh ka Dedi. Maranehna silih hampura maranehna mutuskeun pikeun ngawin. Dedi jeung Sari balik ka lembur Cikurubuk. Maranehna hayang minta hampura ka Mang Udin. Mang Udin ngarasa bagja nempo anakna balik. Manehna ngahampurah Dedi. Dedi jeung Sari hirup bagja di lembur Cikurubuk. Maranehna ngawangun imah nu gelis. Maranehna melok kebon kembang. Hirup sauyinan jeung jalma di lembur. Kembang ungu nu dipiboga ku Sari teh jadi lambang cinta maranehna. Kembang eta jadi bukti yen cinta nu sajati bakal menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.